Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Nazla Kanita. Saya dari kelas Akuntansi B. Saya ingin membacakan pidato tentang pertemanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru anu dipika hormat, sareng sadaya rarencangan anu dipika nyaah. Dinten ieu sim kuring bade nyarioskeun ngeunaan pertemanan. Ieu teh hal anu penting pisan dina hirup urang. Rancangan sadayana, pertemanan anu saya mah lain ngukur babarengan seri, tapi oge silih dukung nalika susah, silih nguatkeun sareng silih ngingetkeun dina kasean. Perencangan anu leres mah moal ninggalkeun urang dina kasulitan. Dina pertemanan urang diajar seueur hal anu mangpaat. Urang diajarkan menghargai batur, ngartikana perbedaan, sareng kumaha carana hidup bebarengan kalayan rukun. Pertemanan ngejadikan urang langkung dewasa. Kukituna, hayu urang jaga pisan hubungan pertemanan ieu. Ulah aya silih salahkeun atanapi silih musuhan. Kendalikeun rasa sayang kararencangan, sapertos urang hoyong dikanyaah ku aranjeunna. Sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten bilih aya cariosan anu kirang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.